Faslun ari ieu teh hiji pasal. Nawaqidul wudu'i ari pembatalan wudu. Arba'atu asya'a eta aya opat pirang-pirang perkara. Al awalu ari anu kahiji al khairiju eta aya anu kaluar min ahadis sabilaini tina salah sahiji palawangan dua. Min qabulin tegasna palawangan hareup au duburin atawa palawangan tukang. Naon rihun angin au ghairihi atawa salian ti itu rih. Ilal mania kecuali cai mani. Asani ari anu kadua zawalul aqli eta leungit akal binaumin kusabab sare au ghairihi atawa salian ti sare. Ila nauma qaidin kecuali sarena jalma anu diuk mungkinin anu tumetep maqadahu tina tempat diukna si jalma minal ardi tina bumi. Asalisu ari anu katilu iltiqa'u basyaratai rajulin eta paantarna dua kulit lalaki wa mraatin jeung awewe kabiraini anu gede duanana ajnabiyaini anu deungeun-deungeun duanana min ghairi hailin tanpa hahalang. Ar-rabi'u ari nu kaopat masuk qabulil adami eta nyabak qabul anak Adam au halqati duburi atawa nyabak bubuleun duburna anak Adam libat nirohati ku jero dampal leungeun au butunil asabi'i atawa ku jero pirang-pirang ramo titik ka pembatalan wudu.